pamirsa sadayana simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu ngeunaan padagang kaki lima dina tempat kajadian lumangsung kana tempat kajadianna geus aya Lolita Sista Widyadari anu bade ngawawancara salah sahiji pedagang kaki lima. Hatur nuhun ka Revalina, abdi Lolita Sista bade ngawawancara pedagang mie ayam. Assalamualaikum Mang, punten ngaganggu. Abdi arek wawancara Abang. Mas biasa neng mangga. Hatur nuhun langsung wae nya disampaikan. Mangga neng. Dupinani mangga salah. Ya kumaha neng. Naon bae profesional. Tukang mie ayam unggul neng. Sabar ngomong janji. Cenah mama 3 tahun neng. Oh teras, nah kamu ini jadi tukang mie ayam. Nah kita aya kan biasa deui neng jual si mie ayam. Sok ngawitan salaki wayah kumaha hiji ka wayah kumaha mama. Ngawitan da hiji neng gikan aluhur nafsan neng yang kumaha sami neng. Rupina sakitu wawancara anu parantos tiasa didugikeun ka pamirsa sadayana. Mugi ieu wawancara janten mangpaat kana pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.